Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneuh nyaeta Dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktu ieu simkuring sejanraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Saninten Mas bagian anu katujuh karya Kang Rompis anu manis anu gebis di Ciamis Manimuringis. Kang Yepi Cahyadi asli nama eta teh nya. Duh Masya Allah karya-karya nang hibur pisan kang urang sadayananya, imajinasina luar biasa. Kumargi kitu hayu urang doakeun sing sehat sing panjang yuswa penggarangnanya sing jembar rizkina leres-leres lillahi ta'ala eta maniat ngahiburna teh sanes karena materi, tapi sok isin we abdi nya aya ngapresiasi oge ka anjeunna ka penggarang dongeng tah supados rancar kitu nya karya anjeunna pedaran anjeunna hayu urang apresiasi sok nyalalawer atuh 2000 sewang nya. Etang-etang wewe sadawa parkir orang ngintunkeun ka ditu. Kumaha salajengna ilalakon Saninten Mas teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namung satacana dilajeng kade ulah hilap anu tacan subscribe, mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugia sing tiasa janten rencang anu ngahibur kapala wargi sadayananya kanggo ibu-ibu bari ngariung jeung ibu-ibu ngobrolkeun deui ibu-ibunya oge ka bapak-bapak anu ngariung jeung bapak-bapak ngobrolkeun ibu-ibunya. Bari nyikopai oge di Padamelan di tempat konveksi bari ngajait motong ngobras ngancingna di tempat cukurnya di perjalanan bari nyupiran atau bari calik na kursi ya, kursi mobil ngupingkeun nu jararah gesok nyaratel dongeng cenah. Di pasar di pabrik di kantor pokona mah kadulur-dulur nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh senajan teu landong katineung. Ulah hilap di like di komennya sareng di share pokona mah nu teu like nu teu komen burut pokona namanya langsung raos disambungkeun kana speaker aktif ngageleger komo kana tua masjid mah nya. Sareng kumargi simkuring madang ngadongengna sanes dina radio nu tangtosna aya sponsor aya iklan aya gajinya saumpamina ngaraos kahibur pedaran dongeng simkuring teras hoyong apresiasi tah tiasa kana nomor dananya oge kanggo pengarangna ya mudah-mudahan sing dilancarkeun dongengna. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Saninten Mas bagian anu ka-7 nya pala wargi sadayana. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun brung
Dina poe etama mahya katut sikaja digawena ukur setengah poe, tapi najan kitu lamun ningali kana bebenangan gawe mahya teh geus leuwih ti cukup. Dina wanci tunggang gunung mahya jeung sikaja keur dariuk nying hareupan durukan anu ngadederak ruhay, kabeneran cahaya layu ngahibaran luhureun gunung rancatan. Matak endah samangsa disawang, aya rasa kareueus anu moal bisa kaguar ku carita. Liwet dina awi geus dijait, sanguna diparinkeun kana daun cau, dengan sangu ge sarua geus sayaga. Mahya jeung sikaja pating darekul ngahanca alasna sewang-sewangan. Sajeroning dahar teh panon mahya mah teu weleh neuteup layung anu ngageburu hurung, teuing kunaon hate mahya pating seredet bet asa rusras teu puguh. Nikmatnya sasaungan di tengah leuweung urang teh ngaliwet saaya-aya make awi ngaliwetna teh nikmati ceuli herang panon dan saukur kadenge sora sasatwa ningali langit alam teh jeung hate nyelecep tiis pisannya. Aiki wari mah urang kadang-kadang geus teu bisa nganikmati alam teh sabab sibuk ku HP, sibuk ku urusan dunia. Nepikeun ka langit layung teh sok poho urang mah teu apal dari jero imah we cicingna. Mangkaning urang teh bagian tina alam, bakal balik deui ka alam. Matah pang bagja-bagjana pikeun jalma anu geus bisa wawuh jeung alam teh. Cacap tina dalaharna duanana pating pelenyun udud bari uplek ngawangkong, teu karasa nyerelekna waktu teh leuweung puncak geus mimiti kalingkup ku jurig poe. Panenjo ukur reyem-reyem kahibaran ku cahaya layung anu rek tilem. Kang, urang kaca heula sapabuan citi geus sareupna bawa lodong anu kosong kabeh sakaliannya urang ngalacai. Ceuk mahya bari cengkat. Hayu Jang, ongkohan bisi kaburu poek manten ieu teh. Walon sikaja nguliat cengkat. Mahya leumpang ti heula dituturkeun ku sikaja, basa anjog katampian lodong awi dieusian kabeh. Mahya jeung sikaja terus bae bebersih rek ngalakonan salat magrib. Didinya aya sareg-seg awi ngahaja dijieun keur dadampal atawa tilam paragi salat. Rengse ngalakonan salatna, sikaja balik ti heula bari nanggung lodong cai aya kana opatna. Ari mahya balikna pandeuri bari ngajingjing lodong cai anu ngaridua siki. Karek gerek ngalengka kamahya aya nu nyimbeuh tina tampian. Wur cai manyur mancaura meseuhan awak mahya. Mahya tangka ngagurubu panona buncelik ngidikeun kalebah tampian. Mahya nu nalodong caina inyana turun deui ka tampian, tapi didinya tayana naon ukur kadenge sora pancuran anu nyurug kana galadag. Mahya gura-giru hanjat deui najan hate mah mimiti teu puguh rasa. Cag kana lodong cai barang jung-ngajungjung di hareupeun mahya geus ngacangelek makhluk pikasieun megatan ka mahya. Mahya tangka ngaranjug lodong cai ngagubrag tina leungeuna, panon mahya molotot bulu pundukna pating puriding, sajongjonan mamahya teh ukur ngajengjen badis arca, awakna geus juu ku kesang tiis. Saumur dumlah kakarek harita pisan mahya ningali makhluk anu mata kinggiapeun.
Ari eta ririwa sarua diukur ngajengjen, buukna anu cawig-wig teh ngarumbai panjang ririaban katebak angin. Panon ririwa anu bolotot-bolot teh ngageburu hurung mancau ka Mahya anu keur buncelik. Telila di antarana Mahya geus bisa mawasa kana dirina. Rasa kasieuna geus mimiti ngurangan, timbul rasa kawanina. Saha anjeun teh? Rek naon megatan kuring? Urang pada tunggal makhluk pangeran. Ulah hiri dengki jahil kaniaya ka makhluk sejena. Pokna Mahya neger-neger maneh, sok sanajan awak namah karasa keneh pating saria. Mahya manusia biasa, ari ningali makhluk ngabelegeunjeur pikasieun dina kieuna mah keukeuh bae ngarasa sieun jeung baluas. Hampura Kang, kuring geus megatan ka anjeun. Ulah sieun kuring teh aya niat deleka tawarek nilakakeun. Kuring teh aya perlu ka Akang. Megatan di desa teh bubuhan deket ka tampian. Hawa panas tina awak Akang bisa kabendeng ku hawa cai. Sakali di hampura, kuring geus kumawani megatan. Tembal eta ririwa, sorana ngirung mata kukurayeun. Mahya teu nembalan, panonna nyidikeun kana rupa eta ririwa. Mahya tangka ngabirigidig banget ku pikagilaeun. Kuring bisa ngamaklum. Ke, jadi anjeun anu nunda cau katut mere udud ka kuring. Poha anjeun oge nu mantuan hanca gawe kuring. Ceuk Mahya geus terus rasa lamun eta ririwa teh anu babantu ka dirina. Ari si ririwa timbang unggeuh, pok kedabalak ka kuring naon anu diseja. Lamun sakirana kuring bisa nulungan ka diri anjeun, geus tangtu kuring bisa nohonan. Satungtung diri kuring mampu sarta lain nyieun pagawean anu nirca. Pokna Mahya kacida tegesna. Hatur nuhun Kang. Ceuk eta ririwa bari nyikikik seuri. Lain seuri anu nyari, tapi seuri anu matak ginggiapeun mun seug teu amahkeuna kanu sejen geus matak teu eling manten. Kuring rek cacarita ka Akang. Tapi urang bari diuk malah hade ngajanteng kieu. Ceuk eta ririwa deui bari miheulaan emok dina jukut. Mahya ukur ngagugu kana kahayang eta ririwa, inyana gasik diuk dina jukut tepati jauh ti eta ririwa. Pok deui eta ririwa teh nyarita deui. Kuring rek ngaguar lalakon puluhan tahun kalarun. Ngarah apal ka sang tukangna. Barabat bae eta ririwa teh ngaguar lalakon dirina, mangsa baheula ceuk eta ririwa mangsa bihari, dirina teh hiji sinden anu kawentar, lintang ti miboga rupa geulis teh diwuwuh oge ku miboga sora anu kacida halimpuna. Teu aneh loba lalaki anu kapiduriat, teu kurang loba jalu anu kaedanan ku dirina. Nepi ka hiji waktu, manehna aya nu ngiwat pada ngarejengan ku sabubuhan jalma, dirina dibawa ke alas geledegan anu tayalian eta alas teh leuweung puncak. Di dieu pisan dirina ditandasa, jajantungna dicokot pikeun nyampurnakeun elmu kasilumanan, samemeh ngalepaskeun nyawana. Inyana kedaling sumpah rek marakayangan hayang malespati kanu boga polahna. Hanjakal sawaktu eta jalma ngaruang layona, jaratna dicangking ku pangawasa linuhu, najan manehna bisa marakayangan, tapi teu bisa hojah ukur bisa kumulendang di leuweung puncak wungkul. Tapi ayeuna mah lain rek malespati, lantaran geus kabatas ku mangsa. Dirina hayang leupas tina pangawasa eta jalma,
sangkan bisa balik deui ka alam kasampurnaan. Gitulah lakon kuring teh Kang. Nganti puluhan tahun sangkan manggihan jalma anu miboga ageman linuhung. Tapi anu didaguan teh geuningan taya datang. Nyeri beheung sosongeteun banget kulilana nganti eta jalma. Ceuk eta ririwa mungkas carita anana. Mahya saregepna keranan nengetan lelakon eta ririwa. Najan teu kaharti kupikirna, tapi mahya boga payakinan lamun caritaan eta ririwa teh lain jijieunan. Ras inget kana caritaan Aki Muhdi, lamun zaman baheula aya jalma anu muhit kana ilmu kasilumanan, geus teu bae lamun eta ririwa teh aya patalina jeung lalakon bihari anu diguar ku Aki Muhdi. Jadi kudu kumaha kuring teh sangkan bisa nulungan diri anjeun. Ceuk mahya bari dumareuda, rasa kasieuna geus ilang musnah. Mahya ngerasa watir ka eta ririwa boga karep hayang nulungan. Ceuk kuring tadi, kuring geus lila nganti jalma nu boga pangarti. Tetela akan sorangan geuningan jalmana anu bisa nulungan ka kuring. Baheula ieu leuweung teh kungsi di bukbak, kuring ngarasa keheul lantaran hiji ge teh jalma anu miboga ageman linuhung. Ku hal eta pisan, jalma anu keur ngabukbak sarta pepelakan di ieu leuweung dibuburak sarta disingsieunnan ku kuring. Antukna mah ieu leuweung teh meunang ngabukbak teh pada ninggalkeun. Di luhureun hanca gawe akang aya rungkun saliara ngayang-ngayang. Di dinya ge aya tangkal hanjuang beureum. Di dinya pisan tempat kuring di ruang ku jalma-jalma durjana. Di luhureun pajaratan kuring aya batu nemprak meles hideung. Eta batu teh kacangking ku pangawasa kasilumanan. Sangkan kuring salawasna kakungkung. Kuring lain rek malas pati sabab mangsana geus leuir teuing. Kuring mah hayang balik ka alam asal, alam padang poe panjang. Tapi kuring teh geus kedaling sumpah lamun aya jalma nu bisa nulungan ka kuring, salila 2 tahun kuring derek babakti ka eta jalma. Bisi dedeupeun ngaran kuring teh Darsi. Ceuk eta ririwa anu ngaranna Darsi ngaguar sagala rupana ka mahya. Karti pisan ku kuring. Mugia bae kuring bisa nulungan ka diri anjeun. Tapi lamun teh mah kuring bisa nulungan, teu kudu babakti sagala rupa. Lantaran ari tutulung mah geus jadi kewajiban pikeun sakumna makhluk. Anjeun mah cicing tenang bae balik di ka alam langgeng, alam anu bakal kasorang ku sakabeh manusia. Pokna mah ya ngebrehkeun pamadeganana. Hatur nuhun Kang, kuring apal akang majalma hade-hate. Tapi sumpah anu kakedalkeun moal bisa dipumpang deui bisi jadi matak pikeun diri kuring. Tong sieun nalika kuring geus leupas tina cangkingan pangawasa siluman, wujud kuring bakal balik di kawas bihari. Sok sanajan anger keneh jadi ririwa marakayangan. Hatur nuhun Kang, kuring moal bisa mulang tarima. Ceuk ririwa Darsi deui kaciri alum ngemuka sedih. Geus tong jadi bang balu lantaran sakabeh anu kajadian angingku kersana. Ngan omat bae ulah nyingsieunan ka batur kuringnya inyana kacida boranganana. Ceuk mah ya ngareret sakedeung ka ririwa Darsi. Atuh da resep ningali jalma nu borangan teh sok padahal moal dikerek ke paling gede eleketek. Kamari ge sini jar tadi singsieunnan ku kuring teh. Meni alah waleuh calananan kuat ka moroso tuluy lumpat. Meni gubal gabel jaba leuheung lamun gede mah jaba sagede cengik. Walon ririwa Darsi
bari ngikikik seuri. Teburung mahya ge milu seuri. Ririwadarsi nyarita deui. Wayahna ti poe isukan saung akang kudu pinah ka dieu. Kuring moal bisa ngabejakeun anu jadi sababna. Ke dina hiji waktu akang oge bisa nganyahwankeun ieu leuweung teh geus kakungkung ku pangawasa siluman. Geus aya lacak ti baheulana gugu bae omongan kuring Kang. Nya, kuring bakal ngagugu kana omongan anjeun. Lain megat bangkongan ieu teh. Bisi batur kuring ngelengo arep-arepeun, kuring sejamitan bae nya. Ceuk mah ya daria pisan, inyana terus bae amitan kaririwadarsi. Mangga Kang, kuring gerek nepungan sakabeh balad ririwa nu aya di dieu. Kuring teh minangka gegedugna anu boga kawasa pikeun mere panjen kaririwa sejen. Walon ririwadarsi baringan sakiceup geus ngaleungit ti dinya. Mahya ukur ngarengha panjang bari gogodeg. Basa anjog ka saung si kaja talete tatanya ka Mahya pangna elat kadinya. Mahya mere alesan lamun inyana mersihan heula cai tampian. Berkah dina peuting eta mah taya gangguan nanaon. Leuweung puncak es tuning jempling daya sora sasatoan anu biasa naraeng di sarada patembalan jeung pada baturna. Balebat geus hibar di belah wetan, angin isuk pating hiliwir nyelecep tiis. Cai ibun ngagerenang dina tatangkalan anu kacida kekepna. Jalma-jalma nu araya di leuweung puncak geus harudang
pating rariung kana durukan bari aluprek ngawarangkong. Kitu deui Mahya jeung si Kaja duanana keur siduru bari nungguan kejo liwet asak seuneu durukan ngabebela ruhakna ngagiaruhai. Kaayaan didinya jadi ngelekeb hane teu karasa tiris teuing beuleum pedageus dijait ditinyuh ku minyak keletik. Samel goang geus beunang ngarenos dina coet ditumpangan ku lalaburumbah. Basa liwet geus asak, Mahya jeung si Kaja pating darkul ngahanca alasna, rengse dalaharna duanana pating pelenyun udud kaselang ku pating rargot kana cikopina. Pok bae Mahya ngawakca. Kang, kena wanci tengah poe wayahna urang pindahkeun ieu saung kabeh lengkobnya. Maksud teh pindah ka deukeut tampian. Didinya tempatna lalega kene sarta lenang taya kakayon. Naon sababna Jang? Make kudu pinah sagala. Kapan di dia oge sakieu geunahna? Saung liuh ku tangkal mala apanan? Walon si Kaja ngerasa penasaran. Nya dina kitu nama, tapi sing inget urang teh pan aya di munggang gunung. Lamun dungkun sarta kakayon geus lenang, angin ti betongo bakal ngagelebug tarik. Lantaran pantai hahalang, kon kitu di lamun kaparengan hujan, Cileuncang teh bakal ngagulidag ka dieu. Lamun urang pindah ka lengkob, lintang di deukeut ketampian teh angin ti belur moal parat nepikeun ka lengkob. Sok sanajan batur cicingna di betongo, can karuuhan bisa jongjon. Nyangger bae Cileuncang ti Gunung Rancatan teh bakal ngagulidagna ka lebah dinya. Ceuk Mahya ngajentrekeun ka si Kaja. Oh, kaharti-kaharti ari kitu mah Jang. Kewe lah nya geus manjing lohor, saung urang pinahkeun kabeh lengkob. Walon si Kaja teu loba tanya deui. Basa wanci meletek panon poe, si Kaja geus ngagedok nuaran rungkun ngujarangkung sarta nyacaran kakayon sejena. Ari Mahya teu wara cucar cacar, inyana kukurusukan kabeh luhur nyungsi panuduh Riri Wadarsi. Baju jeung calana Mahya geus jibrug ku Ciibun anu pating garenang nakekepna datangkalan. Anu sakirana rungkuna hese diliwatan ku Mahya dicacaran. Mahya eureun heula ngurusukna panonna nengetan rungkun saliara anu ngayang-ngayang jangkung. Ku Mahya dicacaran nepikeun kadempes ukur ngari tunggulna wungkul. Breh didinya aya hanyuang beureum ngelek keceng lantaran kahieuman ku kakayon. Di lebah hanyuang dicacaran kakayona, kitu deui jukutna dikoredan ku Mahya. Tekung silila, lebah dinya geus lenang ukur ngari tangkal hanjuang. Basa ngorehkeun sesarunta, atra aya batu gede hideung nemprak luhureun taneuh anu ngarungkunu. Ser atuh karasa ku Mahya. Aya siak goib pating gilisir kana awakna, bulu pundukna dumadakan pating puriding, marengan hawa tiis nyaliara kana sakujur awakna. Sigana batu ieu anu ngungkung ka Riri Wadarsi teh, karasana ku aing hawana pating gilisir kana awak. Ieu batu kacida gedena, moal bisa diangkat ku sorangan. Anu hartina aing kudu ngagunakeun pangawasa tapak jalak, sangkan ieu batu teh bisa ajur. Tapi lamun make tanaga sagemblengna, geus tangtu sorana ngageleger bakal kadenge ku balarea. Hal ieu teh geus tangtu bakal ngagenjleungkeun kan waraya di dieu. Kitu ceuk Mahya ngagereneng sorangan. Mahya neutup seukeut kana batu hideung, bari ngagreyem ngawatek ajian tapak jalak. Hiu cubrot kerak cenah batu hideung teh langsung ajur ditenggel ku leungeun kenca Mahya. Marengan batu hideung ajur, aya haseup hideung mumbul ka luhur, gelebug. Aya angin puyuh liliungan ngagelebug tarik, sorana ngagerung mata keung.
puguh bae sakabeh jalma nu aya di leuweung puncak teh caruringhak ngarasa reuas teu pupuguh jug aya angin puyuh ngagelebu. Marengan lelerna angin puyuh ti wates reuma gunung rancatan kadeng aya sora ngakuru badi sora gunung anu rek rugrug sakabeh panejo jalma maranco kabeh reuma kasieun meureunnan ti dituna mah gunung urug. Heuleut sawatara waktu kaayaan balik deui ka Wasasari jalma-jalma ngadekul deui nuluykeun hancagawena. Mahya gagancangan ninggalkeun pajaratan Riri Wadarsi lantaran awakna karasa ngaheab panas. Barang anjog kana hancagawena Mahya ngajenghok lantaran didinya geus ngakemlang lalenang kacida legana. Mahya ukur garu-garu teu ateul geus apal kabeh oge polahna Riri Wadarsi. Tak itu ari boga hodam ngabantuan ngored ai kamu cek hodam nya hodam mah teu bisa ngored-ngored aja nu jang naon. Mahya ngagedig leumpang nu maksudna mareka saung heula barang serog kadinya Mahya colohok deui bae sabab saungna teh geus eueuh kitu deui urut durukan teu kaciri urut lebu-lebuna acan. Mahya tibang gogodeg panuna nyidikeun kana urut saungna anu lalening taya runtah sumawon aya tapak ledeg urut kairi. Pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui geuningan teu karaos nya. Hilalakon teh aya jurigan geuningan aya ririwa bete datang ririwana teh ta ka Mang Nur Yaman tuluy diporosotkeun calanana teh tuluy diome ku ririwa kete linu cag urang tuna dihanyuang siang urang teuneun dihaneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.